kita berjuang ulah eureun marentah kahadean ngalarang kamunkaran ulah eureun terus bae masyaallah. Tapi ukur ku kemampuan urang sebab urang eta alat Allah. Urang mun nyarita alat wasitoh alat manusia. Allah endek ngaluruskeun jelema nyokot alat Rasul. Allah endek ngabangkawarahkeun jelema nyokot alat Abu Jahal. Allah endek ngalempengkeun bangsa Indonesia merdeka nyokot Bung Karno. Allah hendak ngabebeskeun Indonesia menjadi negara terkorup di dunia cokot Soeharto datang ke SBY datang ke kuari wallahu alam kadituna urang teh geus termasuk terkorup terbesar di Indonesia alhamdulillahirabbil goblok alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi berarti telah pulang. Itu bisa dipimpingan negara orang Amerika ge gideg padahal nyana nu nyokotan manfaat Indonesia Inggris gideg Arab gideg artina gideg ku bodoh-bodoh teuing bangsa Indonesia uyah aya di Indonesia minyak aya di Indonesia logam aya di Indonesia emas perak besi aya di Indonesia kayu aya di Indonesia lauk wah lautan luar biasa makmur aya di Indonesia wah timah aya di Indonesia tapi kunaon atuh teu becus ngelola ieu cek orang luar negeri ulah bicara orang luar negeri keur carita orang negeri kunaon atuh uyah dibawa ke Jepang dikelola ku Jepang balik deui ka dieu dibawa ku Belanda dikelola ku Belanda balik deui ka Indonesia urang selamana hanya jadi konsumen besi dikelola lah ku orang Amerika ku orang Jepang balik dari ke orang jadi konsumen kayu gitu kene minyak gitu kene dan lain sebagainya selamana Malaysia geus bisa nyieun mobil Jepang mah geus puguh Cina anu eueuh dongeng nyieun mobil hanya nyieun mainan anak-anak kuari mobil motor kendaraan geus loba buatan Cina padahal kapinteran bangsa Indonesia leuwih awal munculna tapi eueuh mobil buatan di Indonesia hanya rakitan-rakitan paling kijang dia diakukeun urang Indonesia padahal mah lain buatan Indonesia rakitan Indonesia mana motor buatan Indonesia eueuh padahal kamari ieu urang Rangkas Bitung geus bisa nyieun motor tina awi ngan begitu dek dilumpangkeun bereyak di denden di Jogja aya di Jogja tina awi motor masya Allah ngan dipajang doang mesin ada kumanyan mesin atuh dek pakai balap kumaha acak-acakan atuh aya tapi di museumkeun motor buatan orang Rangkas Bitung tah tina awi tina kayu sarua bae mau mobilan dan lain sebagainya tapi ieu lain lalagaan Indonesia teh bisaeun mun nyieun kendaraan tapi geuningan. Nah, ieu mah keur carita makin jauh, makin lila, makin jero hutang bangsa Indonesia. Per kepala geus sabaraha. Kakarak lahir doang geus boga hutang statusna. Encan ngadahar uyah-uyah acan, borosot geus aya catetanana sebab jana geus jadi bangsa Indonesia hutang berarti. Coba ngeri jasa ieu urang lamun urang berpikir ke arah eta dek datang ka iraha tu bangsa Indonesia maju atawa lepas dari belenggu hutang wallahu alam. Nah kudu diperjuangkeun amr ma'ruf nahi munkar berangkat toel coba tokoh mana ieu nu bisa dita lamun ditoel atuh urang ngeringkuk urang mal bisa maju atau orang dakwah orang stop kekuatanana orang can kuat sebab alat-alat eta diukur ke kekuatanana orang dek mantek kayu ieu pahatna mantek awi ieu pahatna dek mantek besi ieu pahatna ragaji nage ragaji kayu mah ieu ragaji awi mah ieu ragaji besi mah ieu jadi alat eta disesuaikan. Nah Allah teh
dekjen kamahmuran kalurusan kajujuran pasti Allah ngadatangkeun alat seorang manusia anu super jang ngabentangkeun tentang hukum jeung amar ma'ruf nahi munkar encan aya ku ari teh Allah bae can menghendaki sebab alat teh can aya kakarak boga Gus Dur doang Gus Dur teh alat anu canggih kakarak ngabor doang dipilihkeun alat geus bae ku ari wassalam beres Gus Dur lumayan sabaraha departemen nu kunyana di beresan bentuk dakwah teh kos kitu departemen sosial awakeun departemen penerangan awakeun sebab ieu adalah icu biangna di dieu teh eta sarang korupsi eta dakwah ngaranna kuari lamun deuk dakwah tah mui tah depag tah eta tah korupsi luar biasa di dinya teh jeung sajabana bae tah lamun bisa cara gosor bubarkeun eta dakwah ngaranna kos kitu deuk kalegitkeun korupsi teh ya sarangna eta ngaranna bentuk dakwah mun hayang nyaho di mana letak dakwahna tah polosia teu datang ka dinya kos kitu tah bentuk dakwah teu kuateun Gus Dur ge kakarek ge pake siet kolepa teu kuat ganti kuari oh berarti nu kuari mah lain alat jangan luruskeun sengaja Allah nyieun alat-alat dimulai presiden menteri datang ka kitu di MPR DPR datang ka gubernur datang ka itu bupati datang ka camat datang ka lurah bentukna kos kieu kahayang Allah urang dititah ngadakwahannyana teu kuat sebab ukuran dakwahna ukuran alat Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun man ra'a minkum munkaron pastata'a yughayyiruhu fal yughayyirhu biadi lamun ningali munkarat kemudian orang mampu make kekuatan tangan sok melalui leungeun sekup nasional sekup internasional Osama bin Laden sekup internasional itu Saddam Hussein sekup internasional gitu Muammar Gaddafi di jore-jore di Indonesia Muammar Gaddafi urang terbawa ku media teu nyaho latar belakang nu dihitung teh kagorengan jeung kekayaanana berlimpah sehingga teu nyahoeun perjuangan moal dibom ku Amerika lamun jelema teu lurus otak pasang urang kuari maca media di Kompas media di Merdeka televisi oh bangkawarah Muammar Gaddafi greget urang kabawa kod pemikiran Amerika tah sia padahal mah mun ditanya orang mana sih orang ketos geus kabawa teh nyahoeun moal dibom atuh lamun saluyu jeung Amerika moal dibom Saddam Hussein perjuanganana emang kumaha kuari tinggal hiji deui boga najed leutik tinggal hiji deui kuari arah ka mana bae geus ditingker ku Amerika sebab nyanalah anu keur dakwah sabilillah nu keur dakwah ngembangkeun agama nu keur dakwah dek ngahancurkeun munkarat Amerika tidak senang siapapun tetap bunuh Gus Dur teh dibunuhna lain ku sasaha ku Amerika melalui tangan Amin Rais gitu cara ngabunuhna karir teh dibunuh teh di Indonesia lamun teu akur jeung Amerika eureunana SBY eureunana ieu datang ka dua periode akur jeung kahayang Amerika bobol anu bagi dua jeung aing dan mantap kuari tek dek ganti kuari Amerika ge siap-siap Suryani pulang ka ditu kudu jadi presiden pengganti SBY sehingga deta Suryani lamun nyaja jadi buang kawarah bangsa Indonesia awewe kudu dijadikan presiden mah otak mah lain didengkul deui dicinggir tah mah tuh ayahna jeung presidenna anu nyahoeun ka pondok pesantren kadanen cara gitu Bung Karno mah babarengan jeung kiai tapa masak jeung kiai nyahoeun kana karakter bangsa Indonesia nu handap kuari mah boro-boro presiden bupati bae geus teu nyahoeun ka handap kumaha kaayaan di handap kumaha teu pernah gaul jeung handap gaul teh jeung proyek teu nyaho fakir miskin teh ngap-ngapan teu nyaho yatim piatu ngap-ngapan teu nyaho nini ngap-ngapan teu nyaho jelema anu teu kabagian pagawean balik ka ditu imah teu laku di ditu dek gawe naon otakna teu datakan gol mana ieu calon mana tah gitulah ieu hartina ieu naon munkarat berarti tah
ulah didukung berarti munkarat kudu kumaha urang mampu henteu ngilangkeun munkarat teu mampu turun urang ngomong sebab lamun urang ngaleungitkeun munkarat eta bae hiji urang diborgol ulah tuh ngomong bae ngomong ge bahaya ku hate bae geus ieu mah adapun iman ieu mah fa ilam yasati babiqol babilisani mun teu mampu make tangan besi babilisani ku ngomong supaya pahameun masyarakat ieu bener ieu salah ieu bener ieu salah ulah atuh eta masalah ulah didukung supaya kos kitu tah fa ilam yastati babiqolbi mun teu mampu hate bae mandak kula tadi geus ngamimit kiai mah ustad maning cicing bae ku hate bae inkar ku hate ngadoakeun mudah-mudahan aya pemimpin nu bener ulah mimilu lantaran teu wauh jeung masyarakat kuari calon-calonna saha komo presiden mah lamun kamari urang ngadongengkeun presiden Bung Karno mah babarengan jeung santri masak babarengan jeung kiai di Bandung sabandung wauh kabeh keur nyana di ITB di Tangerang jeung kiai Tangerang warauh kabeh aju ngobrol babarengan di sawah tah eta calon pamimpin menyahueun ka hayang masyarakat kuari mana calon kos kitu nah ieu hese berarti eta teh munkarat berarti dibawa ku leungeunnya munkarat atuh kurang kudu dipiceut urang teu mampu ngomong urang teu mampu hate bae geus sabodo nyangakeun ka Gusti Allah berarti lemah jasa urang teh boro-boro dakwah dek sekup internasional cacakan nasional GGCC boro-boro nasional gede jasa merendanan kendalana cacakan sadesa baik GGCC jasa berarti sulit ya kuari urang dakwah teh sulit aya kitu mah dakwah sakadar haram minuman haram zina taman teu bertindak kakaraku ngomong doang coba bertindak ketika aya anu mabok kebenaran nu mabokna lurah kebenaran nu mabokna teh polisi kebenaran nu mabokna teh nu sugih ayo kurang seret ieu sia haram sia ieu bawa ka polisi daripada nu dibawa nu mawana ngajungkal ti heula ayo coba boro-boro naon sakelas FPI Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik geus mengalami kendalana luar biasa geus loba kesulitan geus hese jasa eta sakitu ge sakitu can sakumaha encan sakumaha lantaran loba nu numpangan lamun murni mah sarua bae kitu ge tetep bae geus ngaringkuk Habib Rizik encan sakumaha geus ngaringkuk lamun bebeneran atuh pae tah ieu dakwah berarti geus sulit jasa ieu keur nyaritakeun ayat sulitna dakwah amar ma'ruf nahi munkar amar ma'ruf babari nahi munkarna cok urang lamun aya jelema keur main gaple shit eta main gaple mah tilok kitu ja tilok nah goblok asa main gaple oh berarti cenah kiai ge osok neulo goblok nulis iya teh kos kitu tah kurang kuari bawa ka imah ulah geus ka pengadilan polisi mah ka pengadilan negeri mah jaharada teh bawa ka imah bae kurang di dawahan Pak atau tukang beca ieu waduh ulah sok main-main ieu teh haram ieu judi kos kieu teh maraka ieu teh kurang di dawahan tuh maningan boga duit mah pake ka pamajikan bungakeun pamajikan beli beas beli lalauna jeung daripada pake judi kos paling ejak tukang beca teh ieu naon ye ieu naon ye kiai ieu naon ye sadal beca kan ya di kahulu kiai kan ye ieu kahulu kiai ulah loba omong kiai sia-sia aing bae kiai mah kiai bae ka sorga malos rombongan kiai ka sorga kami rombongan tukang beca rombongan lurah rombongan polisi nu sok mararabok kami guys bagi dua guys daripada nyana nurut endahan babagi sorga jeung neraka eta ge sakitu deres kene coba ulah kadawah kiai lamun encan wani ngangelehkeun kula lamun aing geus ngaringkuk di hareupeun kiai kakara hayo gelut pan eta kiai gelut salah teu gelut salah gelut salah teu gelut aing eleh mah moal kiai mah wadongengna kiai eleh oh emang kumaha gitu ya emang kumaha sapira tukang beca hiji kelemahan tukang beca teh begitu orang set ditangkap punya langketek ijurus pamungkas
terus bae kurang langketek sia ayo urang ditikam ayeuna sia moal kuateun di langketek mah golepak karak sia balik moal eleh kiai mah kajen sedangkan ieu geus make hizib ya emang kumaha gitu ulah lalawora memeh jadi kiai teh wiridan heula weh kok mau orang Cisoka mah jadi kiai henteu gelut bae pan Masya Allah lain jang jawara boga permainan teh jang besi aya Belanda asup deui ka Indonesia sakitu doang mentek kiai wariridan sogoro hizib segala naon atuh kiai mah ngajotos teh teu kudu jeung jelem teh kudu dihareupeun ukuran 1 kilometer si anu dijotos di dia dek atuh ujianana meunang atuh aya kenapa can puguh hiji. Nah, iya cerita dakwah sulit luar biasa. Nah, kuari tetep aja dititah sekemampuan orang. Geus hese lah nyaritakeun korupsi mah hese jasa. Dakwah ngadakwahan supaya eureun korupsi hese jasa. Lantaran geus kabeh teh mah korupsi mah. Kuari eta nu mabok hese ngan saukur ngomong bae muludan rajaban pengajian nusina hese terus kabladina hese jasa hese. Nah iyalah mun bisa kulengan teu bisa ternyata kabehan teu bisa di Indonesia kulisan ge geus eueuh jang di negara kuari kamari aya hiji-hijina Gustur kuari geus diampihan ku Gusti Allah kuari mah geus eueuh nu nyentil hiji-hiji acan atuh pabi kolbi ge geus hampir eueuh teu bisa cara make kolbina ternyata horeng geus pareum amar ma'ruf nahi munkar nah ieu tetep urang dititah hudangkeun deui semangat amar ma'ruf nahi munkar hudangkeun deui gairah amar ma'ruf nahi munkar terus itah kahadean larang kagorengan teu bisa make leungeun ngomong we heulanan datang ka iraha ye turun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hei jelema nu ariman netepi aranjeun ka diri anjeun jaga diri maneh raksa diri maneh benerkeun diri sorangan layat durukum mamdalla idzah tadaitum moal ngabahayakeun ka aranjeun kabeh jelema anu sasar di mana anjeun geus boga pituduh terus bae amar ma'ruf nahi munkar mantak cek Kangjeng Nabi itamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar jera parentah ku maneh kabeh bil ma'ruf kahadean wa tanahu larang ku maneh kabeh tina munkarat larang datang ka mana hatta idza ra'aita suhan mopo datang ka di mana-mana koret dihayukeun panyakit koret mah baroga kabeh ngan aya anu dilawan aya anu dihayukeun di mana-mana koret geus dihayukeun ciri koret dihayukeun geus teu daek ngazakat tah di mana jelema geus teu daek ngazakat berarti ieu amar ma'ruf geus rada kudu di geus teu kuat berarti kuari sabaraha nu sugih di Tangerang Kabupaten Tangerang sakabupaten Tangerang beheulanan sabaraha nu sugih ulah sakabupaten Tangerang sakecamatan Pasar Kemis anu nileuna geus nyesop zakat mun pare geus aya 1 ton lamun ayeuna kitu dagang geus boga 100 grameun eta teh sabaraha di kecamatan Pasar Kemis apa aya nu ngaluarkeun zakat atau sabaraha persen nu ngazakat dina ngazakatna ge hartana teh aya beureun 10 miliar nah tapi nu dikaluarkeun paring ge 1 juta 2 juta 10 juta teh sesuai ieu suhun muto geus didinya geus eueuh harepan dakwah maka jeung kumaha ge kos kitu tapi dakwah mah dakwah pengen dikurangi sebab geus eueuh nanaonan teh dakwah pejabat sabaraha nu kaya tapi aya kadenge ngazakat bupati aya pernah ngadengekeun ngazakat henteu kaya perusahaanna loba anakna luar biasa kadenge ngazakat teu pernah saeutik-eutik acan ngadenge ngazakat berarti geus teu kuat ya urang dakwah ya geus teu kuat wakilna atuh wakilna ge sugih kadenge ngazakat henteu pernah kadenge eta cenah merean lain zakat sogok cogok pemah nu kos kitu mal kebal nyogok deui bakal sing hade bujur ustad kasogok sing hade sakedeung deui bakal kararimbul sing hade siap bujur besi kasogok ancul-anculan sia
Nah, zakat ieu mah keur carita. Sabaraha pengusaha di Kabupaten Tangerang? Mun kukula dihitungan janyara naho? Nyaho kula mah insyaallah ngan moal dibejakeun ngaran-ngaranna. Oh, loba jasa, kelas. Komo di Pandeglang mah lain bae kelas nasional, kelas internasional. Lobaan di Pandeglang batan di Tangerang. Di Pandeglang nu di luar negeri bae nu nyieun perusahaan di Amerika, di Pandeglang teh aya 10. Urang Tangerang mah eueuh hiji-hiji acan. Pandeglang nu boga perusahaan di Amerika aya 10. Nu boga perusahaan di Australia aya 5. Urang Pandeglang, Masya Allah. Tapi kadenge ngazakat henteu. Urang Tangerang mah eueuh nu di luar negeri eueuh. Paling ge lain di Singapura, di Singaparna paling. Aya nu Singaparna mah ge lain usahanya nama kabawa ku pamajikan we ka ditu. Tangerang mah ngan saukur kukulibekan di dia bae, kukulibekan geus hese ka Lampung bae jualan monyet. Tangerang eta. Aduh, Masya Allah. Dumadak pelopor-pelopor lobana di Pandeglang. Iya, urang keur carita misahkeun Banten, pelopor napan Eki, tatupan urang Pandeglang sarua bae. Hayang misah Banten teh permatang supaya hayang jadi provinsi mandiri eta teh apaan wah luar biasa peloporna tetep bae urang Pandeglang urang Tangerang mah henteu. Nah ieu tapi Tangerang boga sejarah sebab Tangerang mah tikoro cak almarhum Kiai Ahmad nah tikoro aya tikoro mah kabeh ge kudu melalui Tangerang bae asa ulah kapelag bae teh tikoro tah. Masya Allah. Daya suhul muto nomor kedua hawan mutbah hawa anu dituturkeun dianutin aya hawa maka kabeh ge boga ngan aya nu diperangan aya nu dituturkeun kuari ngahayukeun hawa hampir kabeh. Nomor katilu dunyan musaratan dunya anu dipilih nu diheulakeun anu diutamakeun akhirat dikatukangkeun. Pembangunan dunia mah terus bae pembangunan akhirat mah henteu mental dunia mah terus bae mental akhirat mah terteu eueuh. Hanya sebagian kecil anu ngabangun mental jang akhirat hanya pondok pesantren. Di luar pondok pesantren mah geus hampir eueuh pembangunan mental jang ka akhirat. Nah ku ayana sakitu ieu geus menciut berarti mengkerucut amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir ijabu kulli dzira'in bira'yih ngagungkeun nganehkeun ngaujubkeun setiap jelema nu boga pendapat jelema nu boga kitu pemikir dengan pemikiranna sorangan tanpa disurtir, tanpa dipilter, tanpa dimusyawarahkeun. Asa aing bae pinter, asa aing bae hebat, asa aing bae segala rupa ge insinyur, asa aing bae dokter andas, asa aing bae kiai asa aing bae tanpa dimusyawarahkeun asal geus kos kitu geus dakwah teh geus moal kuat kajen kukumaha ge. Nah ieu geus aya kabeh palaika nafsaka di mana-mana nafsu non koret geus dituturkeun hartina nuturkeun koret tadaek ngazakat tadaek sosial. Nomor kadua nuturkeun hawa nafsu terus bae ancul-anculan. Nomor katilu nuturkeun dunia ngaheulakeun dunia mandirikeun akhirat. Nomor kaopatna ngahebatkeun diri ngaistimewakeun diri tanpa aya konfirmasi jeung batur. Nah ieu mah dakwah geus datang kadinya dirampingkeun falaika nafsaka kuari mah maningan bebener diri baik kuari geus maning masing-masing orang mengaji ka masjid ka imah ngaji ka masjid ka imah. Kok bisa kitu cenah kiai? Coba dakwahan ahli partai, coba dakwahan tek ceuli datang ka rikes ceuli datang ka nyengkleh ceuli moal bisa didakwah. Mal bisa didawahan bener moal pasti itu bener baik. Kuari ayeuna calon pilgub, calon pilkada, calon cok urang dakwahan moal bisa. Calon presiden dakwahan moal ana moal bisa, moal aya mangpaatna. Atuh maningan diri urang bae ulah kabawa caah ka ditu supaya urang beres sebab moal aya nu bisa didakwahan. Dirampingkeun ku urang geus turunlah ayat ieu cerik Sidina Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ieu. Lantaran berarti geus sulit jasa jaga di akhir zaman ketika manusia geus ngamalkeun ayat ieu berarti dakwah geus eueuh harepat. Cerik Sidina Abu Bakar Siddiq cerik ditaranya ku sahabat kunaon Sidina Abu Bakar cerik jelema pasti bakal ngaramalkeun ayat ieu di akhir zaman sebab geus hese dakwah
boro-boro ngadawahan gede boro-boro dawahan ngadawahan nu gagah boro-boro ngadawahan di keluarga ge asa geus hese jasa ngadawahan pemajikan geus hese ngadawahan anak geus hese ngadawahan dulur geus hese dakwah be pokona mah tah ieu ku ari nu dakwah mimbar lain dakwah tah mah hayang kabeuli sekupi lain dakwah ngan deres keneh aya keneh deres keneh aya nu daekeun keneh engke maka ditun geus sararangheut lantaran geus manfaatna nah yang geus diamalkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum berarti kembali ka diri sorangan ngabebener diri bae lah geus kuari mah geus bae maningan ngabebener diri isuk-isuk ka subuh mandi beres mandi kemudian pakai baju terus urang ngawudhu beres terus salat duha tas salat duha cicing di hareupeun imah bari neulekeun simban nu liwat geus kitu bae geus lumayan sakitu ya Allah itu beres nanti ilallahi marja'ukum jami'a ka Allah hungkul tempat babalik aranjeun kabeh nah ya sing ade nu dakwah nu henteu tetep babalikna ka Allah nu bener nu salah tetep babalikna ka Allah ieu teh dua hiji janji nomor kadua nyingsieunan sing ade kanu dakwah balikna tetep ka Allah alhamdulillah pasti engke aya balasanana anu di dakwahan teu daek ngadenge tetep balik ka Allah bae anu bener nu salah tetep balikna ka Allah bae engke payunabbiukum bima kuntum tamalun Allah bakal ngabalas naon nu ku anjeun dipigawe mudah-mudahan pagawean urang nu ku urang dipigawe ayeuna nu salahna dihampura ku Gusti Allah nu benerna dicatet ku Gusti Allah sehingga urang dibalas bebenerna bae ku Gusti Allah